Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sim kuring bade macakeun salah sawias hadis ka 1016 anu aya dina kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga ridwan saha Allah Gusti Allah anhu ti Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani eta tetep tina Al-Qur'an suratu salasuna ari aya surat anu 30 naonana ayatna syafaatan anu bakal nyafaatan dirajulin kalalaki hatta gufirolahu sehingga dihampura itu rajul wahia sarang ari itu salasuna ayatan tabarakallazi biyadihil mulku. Eta surat tabarakalladzi atau surat al-mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkeun ku Abu Dawud sareng Tirmidzi. Wa qala sareng ngadawu itu Tirmidzi hadisun ari hadis eta hasanun anu alus. Gopi riwayatin sareng dina sapaehna riwayat Abi Dawud tasfa'u eta bakal nyapaatan. Ari jalu far'ul muannas. Jadi pami aya dina kitab disebutkeun li rajulin kalaki eta maksadna sareng ka perempuan oge. Ya, jadi kasadayana manusia. Jadi mudah-mudahan orang tiasa istiqomah setiap hari, mudah-mudahan tiasa maca khususnya ka diri sim kuring kage maca surat Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku. Sadaya dina Al-Qur'an surat eta teh ngandung hikmah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.